padepokan Indraprasma, Arjuna keur ngalatih Gatotkaca perang. Gatotkaca nangtung gagah nengetan omongan pamana. Gatotkaca maneh boga kekuatan anu teu biasa, bisa hibar awakna saeuras baja, tur boga tanaga luar biasa. Tapi ingat, tanaga wungkul mah moal cukup lamun teu make strategi. Kuring ngarti paman, kuring rek giat diajar sangkan bisa ngajaga Pandawa jeung rahayat anu ditindas. Bagja, ayeuna urang bakal latihan teknik pertahanan di udara. Musuh urang Kurawa boga loba jawara, diantarana Karna, anjeunna pamaeh luar biasa. Arjuna ngajepret panah ka Gatotkaca. Gatotkaca gancang, nyingceun tuluy nyekel panah eta di hawa. Hade pisan, ingat gancang jeung akal leuwih penting batan tanaga wungkul. Di Karaton Hastinapura, Duryodana diuk dina singgasana, ngobrol jeung Karna. Na perang Bhartayuda beuki deukeut, kuring menang bejakeun Gatotkaca baki kuat. Anjeunna bisa jadi penghalang pikeun urang. Enya, Duryodana, Gatotkaca kacida saktina, tapi tong hariwang. Kuring boga panah sakti ti Dewa Indra, panah anu moal kasalahan. Hade, mun waktuna geus datang pake panah eta pikeun ngabasmi Gatotkaca. Mun anjeunna gugur, pasukan Pandawa bakal leuleus hate. Duryodana seuri licik karena ngangkat sirah kalayan percaya diri. Dina peuting perang Bhartayuda, pasukan Pandawa jeung Kurawa perang di Kuruserta. Gatotkaca ngalayang di awang-awang mawa pasukan Pandawa ka kamenangan. Wahai prajurit Pandawa, ulah sieun dinten ieu urang bakal merjuangkeun kebenaran. Na waktuna pake panah saktimu. Karena ngagebrug, busurna nyandak panah sakti ti Dewa Indra. Tulus ngalepatkeun panah eta ka Gatotkaca. Gatotkaca, kiwari maneh bakal rubuh. Panah karena caang, sumbar di awang-awang meleset, kalayan kekuatan hebat. Kuring tarang yen takdir kuring geus datang, tapi sameme kuring gugur, kuring bakal ngajadikeun kematian kuring hartina. Gatotkaca make awakna anu sakti pikeun ngajeblug dina pasukan Kurawa. Panah karena tembus kana dadana, tapi awak Gatotkaca nyiakeun ribuan musuh. Para Pandawa nengetan awak Gatotkaca anu murag jeung cahaya caang. Kresna nitenan kalayan bijaksana. Gatotkaca, parantos gugur salaku jawara, anjeunna moal maot jeung mawa rembuan musuh ka jero lemah. Ieu lain kakalahan, tapi hiji kahormatan. Gatotkaca, pangorbanan anjeun moal sia-sia. Kuring sumpah bakal naklukkeun Kurawa sareng ngajarkeun kabeneran. Mugi arwah anjeunna regreg di surga para jawara keponakan.